bak boga rapi jasa malah dulurku jadi camat aya di ulah-ulah di Indonesia di Vietnam gaya dulu jadi camat ngurusan kebo jadi Vietnam udah pakai aja lu bagir-bagir belum tetap baik tuh iya yakin dah hese mantap satu ketika ayah hiji lalaki liwat manggihan hiji gedung anu indah jasa bagus na luar biasa barangkali dulu di jerona masya Allah ayah awewe gul kayak apa bagus udah gelis udah kata mah lantaran irung mancung bulu matana bentik batana bureuleuh celina eleh uncal mah insyaallah gadondog sapotong aduh luar biasa dideuleu atuh cangkengna lenggih ya Allah ya Rabbi bitisna ieu bitis ngabuah jantung cek urang Bandung teh di Cisoka mah pan buah nangka kabeh ya Allah ya Rabbi bari gegelehean katingali eta si awewe teh di jero kamar teh poharja semua layar tanding kurang lamun ningali ku ari di dia awewe cak kurang garelis tetep bae geulis dadamelan Allah barang urang ka Yordan maka Yordan ka ditu ya Allah eta awewe nu dibawa ku kurat termasuk aya istri si pejabat kabarikeun ka Yordan teh jarore barang di Yordan mah irung marancung bibir masya Allah barang ka Mesir leuwih garolis deui bae cak Haji Mamin tah ke mana ya ieu cenah kieu lamun diurang ieu pelayan ieu jadi bintang film saeutik nyana kan dahar di restoran jeung kula ieu di dieu mah jadi pelayan cenah ieu apa orang pindahkeun bae ka Cikupa dan orang urang ningali negara batu tapi kan tetep bae geulis bae Allah nu goreng ciptaan Allah mah ngan ieu mah keur carita eta awewe di jero kamar ku pohara-pohara teuing nanya kan nu saha eta pasti aya nu boga aya bapakna coba datangan ka bapana begitu datang ke bapana nanyakeun ieu saha atuh anak abdi kira-kira geus kawin tanjak lain kira-kira deui can deui dikawinkeun mah punun do ieu mah salah sahiji anu ngalamar abis potongan kieu kalau tak asup nominasi ya ayo deh tutup saya nu boga abdi geus dikawin acan dek dikawin gue wah tuh lain ndek deui ngaranna barang dagang kira-kira ieu mah abdi mun ngalaman geus boga sifatan-sifatan khususon ilaruhi usah pada lalaki bangsa kieu mah geus henteu teu kapilih kamu akhir cek hiji lalaki ya nu mantak jana di jero gedong nu mantak jana dihias nu mantak jana ka deuleu glamor berarti cinta dunia aing tandingna zaman harita make kuda nu termahal pakaian kebesaran anu paling mahal mahkota kunyana dipake di dieu geus lain cincin di mingguan deui nah gimana cincinna cincin kos kitu batek asup nominasi cincin kamu amir banget gitu. Cincin saja dijadiin apa itu cincin luar biasa arloji urang di urang mapadinya merenan Omega Rolex di ditu geus kabeh serba emas kabeh make pedang nage tina emas bungkus nage tidak emas segala rupana iya parantina ka kuda nage pelanana emas kabeh kacamata nage emas kabeh emas tolong asli emas kurmah kaset pinter gagah seorang pengusaha keayaan anu luar biasa di dulu nage pohara jasa Waalaikumsalam ye sa putra abdi tos aya nu gaduh teu acan kira-kira bade dikawinkeun waktu bade salah sahiji anu ngalamar abdi pokona mah kanggo bapak kanggo ujang geus ulah nyarita naon deui ngan ditanya heula tetep
ka awewe na kira-kira siap apa henteu mangga awewe anakna tidak keluar sasalaman nih hiji 2 3 4 5 lah ku abah geus teu ka itu mau ngalamar ka Neng mun satingu itu nu kuru datang ka nu gendut aya tak ieu mah salah sahiji nu paling beda ieu kira-kira Neng siap tah henteu oh atuh make syarat Pak naon syaratna siap tah henteu nyana eta kabeh hartana nu dipake jang abdi di samping jang abdi nu dipake di lemburna bun boga istana imah jeung perusahaan jang abdi di samping eta deui mun abdi aya nanaon nyana sanggup henteu ngabelaan abdi sebab karasa ku abdi mah leumpang ka mana bae nu nyuitan loba jasa tah ieu kan kumbang-kumbang beusi menghinggap tah siap kan teh aku mah tah wah moal pati-pati kaula ngalamar ka dieu lamun teu siap naon nu dipake ka hayang kumanehanana harta nu aya oh nu di imah istana jeung perusahaan pikeun kabeh termasuk mun aya nu ngaganggu siap tanggung jawab paeh sekalipun siap kat awewe tiis asana ngadengin sejuk asana tengah poe ereng-erengan ngadengnya bahasa kitu iuk perasaan tapi lamun aya lalaki teu sanggup jasa boro-boro dipentak kabeh dipeta cincin 10 gerang ge teu siap keur mendung harodang sial ka we goblok tama di ditu tama dirangkas di Cisoka mah tuh ya teu bet tah aya kitu batu siap sok mulai tik ayeuna ya tak kuda ya tak mahkota ya kebesaran tinggal make sempak doang nya kendai abdi bah injem bae lati bapak jang urusan ieu mah mangga us kabeh dibikeun tuh tanda tangan transaksi perusahaan imah jeung segala rupa kabeh jang Neng sebagai mas kawin kasimpulan nama dikawinkeun dibawa balik ka imah kos gitulah jelema boga kayakinan hayang ngameunangkeun hiji awewe naon bae ge dikorbankeun tinu ku kayakinan boro-boro harta boro-boro perusahaan sangkilan dirina ge nyawana andai kata ditembak ngabelaannya lah siap jasa etalah jelema nu boga kayakinan mentak ieu si Neng besi aya nu mikahayang ka Neng deuleu lain hartana yakinna boga teu yakin lamun teu boga kayakinan ulah ka dituna lo tanggung jawab anakan we tadi coba kayak ini itu contohnya kan mudah beres eta jara rumah tangga geus indah jasa nu kasep jeung nu geulis jeung nu beunghar anu pinuh ku kayakinan kulantaran manehanana memboga keyakinan hiji mangsa manehanana ngadengikeun pangajian cik kiai dina pangajian naon hartina Islam tanpa ilmu naon hartina ilmu tanpa iman naon hartina iman tanpa yakin hiji jelema nu istimewa di mata Allah yakin wow panjang ceritana tak kiai basa jelema pinter meureun eta si budak teh beres acara datang ka kiai kaula mah kataji ku ucapan kiai tina sekian kiai teh asana kakara kieu ngadenge teh abdi salah sahiji jelema anu siap jasa untuk merealisasikan keyakinan abdi coba bere keyakinan ai tanda yakin teh geus kumaha si kiai oh siap henteu masantren heula di dieu moal bisa langsung yakin mah masantren heula dicaritaan datang ka subuh kuari camat teh masantren teteceli datang nempel bagi ilmu yakin bupati teh masantren teteceli datang ka ilmu yakin kiai ge kiai nu sambaranana moal datang ka yakin masantren heula ceng sabaraha taun kumaha kecerdasan aceng siap abdi rek masantren bebejanya ka pamajikanna Neng nu geulis Neng balik heula ka imah aya naon kitu akang rek masantren heula di mana di kiai anu
sabaraha tahun can karuhan tahunna sabaraha deuk neangan ilmu yakin sakumaha yakinna akan kaneng we gitu. Nah itu pengaruh anturku ya nama santri ngaji amir batur malab jatuh menang di mabajanya mah 7 ada cepet mah kudu kiai tolol magahana 7 itu meureun bikin Nurjaya jeblab jatun kebo tama tuh nah iya jurumia sorok kabeh di Haji Alfiah we Johar Maknun geus puguh mantek kudul juban samsia tambah warokot jamul jawame usul fikih naon bae ge diaji tafsirna mustalahat tafsir hadis jeung mustalahat hadis wah jago aja dengan singkat 10 tahun manehana ngaji istimewa bebeja ka kiaina abdi ayeuna bade muli bade ngadamel pondok pesantren can wayah sia cak guru ilmu naon deui atuh pan sia nek ngangan ilmu yakin ieu mah tambah ilmu sasemperan kos kitu tapi abdi terlalu lila ya sebab abdi kan panganten anyar iya dihanca di sebelah 10 tahun ya. Waduh asal balik di asal naon abdi banyak izinan bae rek nyen pondok saya atuh aya maksa mah nyieun nyana pondok kulantaran pinter istimewa atuh santri loba mimiti kaundang ku tetangga, kaundang ku tokoh masyarakat, kaundang kabelah dieuna kaundang ku pemerintah. Setiap aya kegiatan naon bae di pemerintah nyana kaundang. Datang ka guruna, waalaikumsalam. Gasia ieu. Kumaha perkembangan? Alhamdulillah. Mama di samping santri abdi kapake ku masyarakat, bahkan ayeuna mah sok diundang ke pemerintah. Siapa lain kiai anjing dok anjing mabur sia anjing siapa kos itu lain kiai ceritnya kiai kudu puguh argumentasi na jeung dalil nga anjing ka murid moal pati-pati aing ngawuduk mun teu boga kalapa wah dalil Haji Nurjaya eta jakuran atau boga nya nama teh eta bae geus ka mana aja bisa anda Nurjaya coba mama nganjingkeun ka abdi kumaha sia nyaho tarif anjing teh iza du'nya akbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi yang hareup hayang tarap di mana digobahkeun indit atuh pan sia di mana diondang ku bupati datang di mana teh diondang indit atuh anjing sama kos kitu mah somohon abdi anjing atuh ayeuna mah deuk balik ke abdi deuk masantren deui waduh aing kakarang datang ke anjing burung ieu kaharti mama waduh aing kitu mah meureun kiai rata-rata anjing bapan anjing meureun kakur aing jadi kiai ceknya wah lain menang ridho Allah aing posku kada dengikeun bae iza du'ya aqbala wa iza rudda insarafa di mana ditambahi aya dahareun madep di mana diusir indit heueuh cekna anjing di lemur aing ge kitu tah mah aing boga ditambahi atuh nirilis ai ku aing diieut bener anjing wah cek Nurjaya asana aing anjing ya nu kaberehan wah jang ka santrina balik santri magani ke 500 balik kunaon ieu amaman can jadi kiai kakarang jadi anjing balik yang mama mas santren deui aduh coba aing kena jadi jelema ya supaya aing kiai bener-bener kiai jelema bener-bener jelema aing teh coba aing di pesantren deui coba aing jadi jelema tah moal sih waalaikumsalam jadi ya anjing abdi ieu nek pesantren pesantren deui aing murid kita balik kabeh wani sia hayang boga ilmu yakin lamun teu dikorbankeun moal yakin atuh abdi bagus pesantren deui nyana ngaji khusus ilmu kayaki 3 tahun geus boga patokan eueuh nu ngatur kecuali Allah
nu ngarizkian kecuali Allah, nu leuwih deukeut kecuali Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Cak guruna ulah minta tulung ka makhluk mah sarua tulungan leukis ya nulungan makhluk, minta tulung ka makhluk ulah Allah, sebab nu leuwih deukeut kecuali Allah. Angga mama abdi bade ngalaksanakeun segala rupa nu kumarayap di alam dunia nu ngarizkianan Allah, ulah can saya sia, ulah osok unta enta, ulah osok tulang telog, iji Allah nu ngarizkian, enta ka Allah. Mangga, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mangga. Kas, bari maneh laksanakeun dipantau ku mama, naik jeung teu naik, nah maju jeung teu majuna. Ini kira balik. Mangga mama doana abdi bade ngalaksanakeun ilmu keyakinan ti mama. Sok. Langsung ngana berangkat dari zikir ka Gusti maca sholawat, zikir ka Gusti maca sholawat. Ku kabeneran horenganan antara pasantren jeung imahna di tengah-tengah sisi jalan teh aya sumur nyana bari zikir bari baca sholawat ngisi gedebdu ka sumur kulantaran geus dibere ilmu yakin alhamdulillahirabbil alamin. Mun haji pendi rada ka sumur goblok sial sia-sia ge radang barudak bae emang robah ku sial-sialan gak moal ieu mantap dibawa ge teu naik-naik murid nu teu naik-naik hiji. Titah ulah diopos, karung diopos bae sama. Jeung titah ulah nu bolong, ngajual karung nu bolong mah. Masyaallah. Ku kalau ditanya, "Haji, kunaon ieu ngajualan karung nu bolong bae?" Atuh kumaha geusikeun hana cicigan itu bolong mah. Heo. Ya raga ka sumur. Mangkaling sumurna caina sabeheung. Iya sisi baheula mah pan sumur teh make batu bangkong, ieu mah make semen. Hese deuk kumaha ge hese bae. Nyana kurayap karayap ieu mah lain kudu naik soraga teu bisa ieu mah nungguan fadl Allah we ti luhur. Masyaallah ti jam 12 berang datang ka magrib, datang ka isukna deui jam 12. Sapoe kadenge aya jelema duaan leumpang kuplak-kuplak, nah ieu meureun fadl Allah. Alhamdulillah. Dasar ku keyakinan nah zikir ka Gusti Allah aya bae kitu kadenge. Cak dosa urang teh ieu mah just sumur. Yo. Atuh ieu mah pan deukeut jalan cak dosa urang. Ieu bahaya beusi aya nu raga banding urang tutupan. Jangan bicara sobat ya. Ya nadak magro wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kunaon minta tulung ka makhluk Allah leuwih deukeut tibatan urat denggerong. Yahoeun Allah teh uningan Gusti Allah teh. Meureun aing dikirkeun teh ku Gusti Allah. Keur dicoba keyakinan aing. Waduh, ditutupan make batu. Kuduaan nyana batu ipis blek sugan teh aing ditulungan halan ditutupan ae hasan aing disekep geus we kieu bae can datang ka pitulung Allah berarti tetep bae nyana zikir bae ya cek jana teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah leuwih deukeut batan urat genggerong teh kudu ka makhluk. Mun nya teh mah bakal nambah umur pasti aya pitulung tiga yakin aing yakin ka Gusti bae kana nyanggakeun paeh cenah di dieu kuburan aing berarti di dieu sugan aya sedih teh aya sugan aya prihatin teh aya kitulah jelema ahli yakin ketika urang geus datang ka yakin emang aya kasedih teh aya emang aya kasieun teh aya la inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Prihatin teu sedih teh sieun teh aya gitulah wali ieu mah kakarak wiridan jeung 2 bae ge aya nu seuseurean
Sadaqallahul azim. Kieu jaya langsung kieu we ka pamajikanna. Cek aja kayak naon. Seri. Atuh kan anu seri. Bola ngomong, murikak mulu ieu. Saya boga yakin kukun ti anak sieun keneh bae. Sahadunya eta dosa serian anak-anak kan dipencet. Mun sieun mah atuh muringal bae. Ya Allah, eta can jadi jelema lamun masih kene sieun-sieun kana koskaran itu. Poe ieu boga saleter, jang poe ieu mah cukup, tapi jang poe isuk mah henteu waduh aing ti kumaha teu boga yakin ngaranna. Berarti eta jelema kos kitu tah jauh ka Gusti Allah. Buah hirup buah henteu kan ka isuk pagi eta. Nu ieu ge buah kadahar buah henteu ka saleter. Itulah jelema-jelema yakin. Ieu bakeur jaritakeun ahli Allah anu yakin nu ku urang kuari keur dihaolan. Sugan bae urang kasinaran ku yakin anjeunna. Ulah ngapak bae ieu urang hirup teh mun sakadar sakieu-sakieu boga yakin nya nam. Nah, ieu mah geus caritana nu di sumur ya. Sakit lagi. Hirup aing. Geus kumaha Allah bae. Tapi masya Allah begitu rieum banget setengah genep eta aya anu muka si batu kertek fadl Allah datang tetep nyana zikir terus illallah muka set bener ya muka aya suku kahandap nggak isyarat si suku kikituan muncul kau maka dia cekel nah bener fadl Allah iling ada lain cekel aku jana tak diangkat keluar set dari perung-perung yang barang datang keluar blok ya Allah mau atau aing mah di jero sumur ieu mah dikahakan mau tapi mau ngaharep assalamualaikum ya ahlal yakin kaulah diperintah ku Gusti Allah nun jauh di gunung kita nulungan anjeun selesai tugas abdi bade ka gunung.